Dia aja mah anu rek ngajual motor teh. Motor engkreg butuh ya yang peragi kaleuweung. Ieu mah sugan kudu nelepon si Gondrong ya. Biasana manehna mah sok aya motor bodong oge. Aduh, kudu usaha naon. Bang Emok geus nungguan. Kudu usaha naon halodo panjang kieu. Anu mesen motor eueuh biasana sok teralang tiriling dina HP teh. Ya kudu kumaha atuh ieu teh. Jalan terus kopi jeung rokok mah. Tah geuning aya ieu HP di sada sugane pi duiteun. Aya ya aki-aki gaul nelepon jigana mah arek mesen barang ieu. Oh, boga motor eta teh engkreg yang peragi kaleuweung mun iya piksan arek nolal jang peragi kaleuweung mun teh bawa ka dieu. palang masalah motor mah duit aya weh Aya sok bawa ka dieu lah. kedagoan we bah kita sore mah nya Sok di dagoan di dieu. orang lamun teu bisa nganterkeun paling orang ketemuan bah Di mana ketemuanna? kumang kewenya banyak Siap kalau keduanya bah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nepi oge. Tapi di mana atunya yang lurah teh? Nanyakeun becak ah. Keunana motor mah di dieu. Motor butut ieu. Tah geuning aya motor teh ngagoler sisi jalan. Paokeun teh sugan kudu dicokot ayeuna mah ieu. Astagfirullahaladzim. Yang motor orang kemana? Kek. Iya motor teh jadi berubah jadi alus kieu. Da tadi mah asa jore nyimpen motor teh euy. Ayeuna menang jadi alus. Tapi ke naik ketang. Meureun mata kieu ge milik.
Ayeuna bawa we alhamdulillahirabbil alamin. Motor butut jadi motor alus. Abah, iya motor teh aya menang. Woi, wah, mau motor teh nya? Ieu lain barangna. Urek dijual teh. Da. Antar kieu mah meureun jang kaleuweung mah jeehna we. Pokoknya dijamin weh ieu mah. Heuh. Atuh kudu sabaraha ieu teh? Tadi we eta nama anu ditelepon meureun hargana mah ku Abah. Ari ieu ka mana? Kenal potna geuningan. Apaan ieu ngacreut ngan sakieu urangnya? Nya sakitu. Kumaha da meureun hargana murah ieu lah kieu mah. Ieu nyokot motorna ieu. Eta teu ngorbankeun batur henteu? Henteu Abah da ieu mah panggih di jalan. Ieu teh atuh kudu sabaraha itu jadina ieu teh? Ieu teh hayang 1.700.000 Abah. Oh, 1.700.000. Lempengkeun we atuh sakitu 2 juta wae. Jadi keukeuh Bah ai kuring mah ieu teh hayang 17. Ai 2 juta mah kan nyenting moal. Coba we Abah neangan kanu lain moal beunang harga 2 juta mah. Model kieu mah Bah. Ai geus puguh kitu mah moal dijual 2 juta. Rek neangan deui ka batur. Da loba ieu motor mah. Loba mah loba Abah. Ngan hese menang maok mah. Ayeuna mah jadi kene Abah 2 juta ai 17 mung mah motor abdi teh ringrang itu teh dituna di ditu tadi teh basa keur maok ieu teh. Sok atuh sasalaman. Salaman. Jadi Abah ieu mah lain teu sono rek pamit we heula nyangakeun ieu barangna sing ulah berkah di angona. Jeung wae ka itu motor bisi kaburu leungit. Alah, pamana motor dewek. Da tadi teh sidik di dia waktu mau engklek teh. Yakin ieu mah motor teh leungit. Alah, kumaha bebe jaka.